Para mitra nuju ngabandungan dongeng nujuluna gelebugna angin rawa ono. Ieu dongeng karangan Aan Merdeka Permana ayeuna nincak bagian ke-50 para mitra. Sabada Mang Jaya namatkeun bagian ke-48, ayeuna neraskeun bagian ke-50. Hari dongeng dihade-hade sangkan sae, dihalus-halus sangkan payus, direka-reka malarsiga. Ieu gelebugna angin rawa onom para mitra sadaya nu aya pakuat pakaitna sareng rawa onom di mana lakbok Ciamis rupiah pokoknya mah tinggal witan ieu we rupina nya di mana tiba rancah rupinanya dugi ka mana kan itu dugi ka daerah lakbok rupina aduh rawa onom hidup para wargi sadaya mangga atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng tiasa jamu hiburan pang beberahmana. Janten dina ieu dongeng teu seueur dialog, teu seueur riwayat tapi seueur narasi. Seueur narasi para mitra mugi-mugi we katampi dongeng enggal atapi tok model enggal. Ai kabungku di radio masuhur pisan para mitra karangan Aan Merdeka Permana. Namun di media sosial di YouTube Mang Jaya nembe ngangkat hiji gelebugna angin rawa onom karangan anjeunna. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun dina bagian ke-50. Para mitra anu mulia wilujeng tepang dangu sareng acara matuh para wargi nyaeta atuh dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya masih keneh lami para wargi nyaeta ngahanca carios nyambung karangan Aan Merdeka Permana dina judulna Gelebugna Angin Rawa Onom. Ayeuna teu karaosnya Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana nincak bagian ke-50. Mangga urang teraskeun ieu dongengna etang-etang hiburan bae. Harita para wargi sadaya juragan Bendara Wadana panjang lebar cumarita ngeunaan aya patula patali jeung urusan cenah nyaatkeun rawa onom teh nyaatkeun ranca di rawa onom teh para wargi sadaya malah mah nu inti nama para wargi nolak kana omong-omongan jeung pamadeganana Lendra. Mang Lendra tuluy nyarita deui. Pangapunten nya sumuhung gamparan. Jisim abdi teh bade tumaros kaula nu. Cek Mang Lendra bari sumemba. Deuk tumanya suanaon Lendra. Namung sumul upabi salira gamparan ulah rengat tinggali. Hartosna mah ulah rengat manah kitu maksud teh tina ku ayana jisim abdi. Parantos muhun hartos nama lukak lanyap culangung tumaros ka gamparan kaula nu. Cek Mang Lendra bari cedok nyembah deui. Moal sok we. Sok rek nanyakeun sakur kapanasaran Andika. Sok rek nanyakeun soal naon. Ayeuna keneh tanyakeun ka kaula. Soal naon nu aya patula patali jeung Andika jeung pertanyaan Andika. Sok. Sok kadinya geura omongkeun aya pertanyaan nu kumaha anu memang digenggem atawa can dikedalkeun ku Andika ka kaula. Saur juragan Bendara Wadana. Jisim abdi teh bade tumaros we sung kitu. Naha salira teh teu percanten kana kahirupan gaib sung. Para wargi sadaya atuh harita ditanya kitu juragan Bendara Wadana, ditanya ku Mang Lendra sarupa kitu lajeng ngajawab. Atuh tang tuwe kaula ge percaya Lendra. Mun teu kitu meureun kaula sarua jeung teu percaya kana kagaiban pangeran. Sarua jeung kaula teu percaya kana kagaibanana akhirat. Jeung sajabana ku ayana malaikat jeung sajabana. Kaula ge percaya ku ayana alam gaib teh. Tah kitu nu matak oge. Tapi sakali deui Lendra ye nya ye sakali deui.
Ulah abong kena kitu. Urang jadi tonggoy ngagugu kana kahayang-kahayang bangsa gaib. Manehanana teh golongan gaib. Manehna golongan gaib leutik nu kudu dipercaya teh yen geus diciptakeun ku pangeran anu mangrupa gaib gede. Tapi ka gaib leutik mah urang teh ulah sok gugu teuing gitu. Sok komo jadi nutur-nutur kana sagala kahayang nama. Beda deui jeung gaib nu gede. Nyatana pangeran, tah eta mah jelas. Ayana akhirat pon kitu keneh. Ayana malaikat jeung sajabana ti eta. Ta eta hukumna ge urang kudu nurut. Wajib hukumna nurut teh lamun kanu kitu mah. Ai kudu bangsa laleutik bangsa lah. Anu mun saukur cek pamikir manusia wungkul mah atuh. Teu kudu ku urang diturutan anu kitu mah. Saur juragan Bendarawadana panjang lebar. Di dieu juragan Bendarawadana ngagambarkeun yen gaib anu gede teh meureun katerangan-katerangan anu jelas cenah para mitra aya dina nasna cenah para wargi. Urusan pangeran, urusan malaikat, jeung urusan akhirat jeung sajabana ti eta. Ieu aya katerangan dina nasna. Tapi urusan bangsa siluman jeung sajabana mah cek pamikirna juragan Bendarawadana, eta mah da dikira-kira ku manusia lolobana mah kitu diantarana. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Antara badega nu ngaran Mang Lendra jeung juragan Wadana anyata juragan Wadana Ranca. Pamustungana timbul diskusi kapapanjangan. Lendra nu geus nyaho kana kajadian-kajadian, nu geus nyaho kana kahayang-kahayangna bangsa onom, keukeuh peuteukeuh kana pamadeganana. Asedengkeun juragan Bendarawadana yen anu disebutkeun cenah nu ngageugeuh di Pulau Majeti kasebut onom dianggapna gaib leutik cenah nu kitu mah geus teu kudu dipercaya ieu cenah kitu diantarana. Mang Lendra harita nyarita deui. Yaktos pisan urang teh ulah sagala gugu kana sagala kahoyong bangsa gaib nun. Namun teh salamina nun. Bangsa gaib teh pamenakna teh hartos nama kitulah hartos nama eta nguntungkeun ka urang kitu teu salamina nguntungkeun urang malih mah seueur bangsa gaib anu nyasarkeun ieu naon teh pokona mah nyasarkeun bebeneran kitu tah sangkan urang kasasarnya lampah kitu kaula nu nyamung nya eta gamparan hapunten sakali deui. Tadi ge disebatkeun ulah rengat gali sung. Ulah dugi ka rengat mana ku aya najisim abdi ngiring cumarios kitu pang-pangna mah kitu nun. Ayuh, hapunten nya sakali deui hapunten anu kasuhun. Jisim abdi teh parantos muhun lah nya kitu we. Lungaklah nya wawantunanan cumarios kagamparan kitu. Janten saupamina urang parantos yakin yen bangsa gaib lembut oge tunggal dadamelan pangeran nu hartosna sami sareng urang jisim abdi gaduh pamadegan gambaran atuh ulah kena-kena bangsa manusia disebutkeun makhluk panguliana di antara makhluk anu diciptakeun ku pangeran sadrasna bangsa manusia janten somong tur teu gaduh rasa keadilan ka pada makhluk pangeran kitu kaula nu cek Mang Lendra panjang lebar. Cacaritana ngadangu kitu juragan Bendarawadana gumujeng. Lain aku sakadar manusia hayang ningkatkeun kasejahteraan, hayang ningkatkeun kabagjaan, hayang ningkatkeun kahirupan, hayang ningkatkeun ajen diri ku anika make dituding teu boga rasa keadilan ka bangsa gaib. Cing geura pikir Lendra
Gera pikir memang bener atuh mawang andika nyarita teh yen manusia teh makhluk anu mulia diangkat ku pangeran kana hiji tingkatan anu kacida mulyana. Tah kitu nu matak oge jadi jelas atuh lamun kitu mah meureun hartina mah ieu teh kabeh ge kahirupan di dunya ieu teh dipentingkeun keur urusan manusia. Kitu para mitra sadaya saur Juragan Bendarawadana. Aduh, yaktos kitu sumun gamparan. Muhun tadi disebatkeun ge ku gamparan. Atuh cenah manusia nya makhluk anu mulia. Namun kade ulah lali gamparan upami urang lepat dina tincak, urang bakal digejretkeun kana hiji hal anu memang langkung hina kitu diantawisna. Janten sapertos kieu teh sumuhun juragan atarapi gamparan. Tah, tadi ge disebatkeun. Tadi ge hartosna mah diantawisna bae urang cenah sok sanaos kitunya. Teu terang atanapi urang teh teu tiasa ningal kana makhluk gohlib anu alit. Namun ulah silih ganggu kitu. Lamun urang wantun ngaganggu ka makhluk-makhluk ciptaan pangeran, tangtosna ge panginten urang hiji waktu bakal digejret kitu numawi saur pamendak abdi hapunten atuh teh gamparan hapunten. Cek Mang Lendra deui. Jadi kapapanjangan para mitra ngadu catur harita teh para wargi antara Bendarawadana jeung Mang Lendra. Bendarawadana harita teh para mitra ngahuleng bae. Atuh harita ge jadi cenah didinya teh disebutkeun caritaan-caritaan boh caritaan Mang Lendra boh caritaan dirina di pikiran deui aya benerna joge aya salahna. Dah kitu numawi gamparan sumuhun. Kumargi bangsa manusia sok ngaraos makhluk anu nyaeta kalungguhanana di dunia nomor hiji. Teras makhluk-makhluk sejen ditempatkeun dina kalungguhan nomor 2 sareng saterasna kanggo ngadegkeun bumi teu eueuheun tutuwuhan anu umurna ratusan tahun kolu dituar kitu. Mun di bumina dianggap sanget aya makhluk gaib, si makhlukna diusir ulah aya ye malah mah dipaehan. Kon kitu deui upami kapakaran ngalanto oray pasti dipaehan sabab dianggap ganggu ka manusia. Tah saur pamadegan jisib abdi mah hal-hal sarupa kitu teh teu adil sun gambaran. Cek Mang Lendra. Atuh para mitra nguping cariosan kitu Juragan Bendarawadana ngabarakatak gumujeng. Para mitra anu mulia, naon sababna para wargi harita teh Juragan Bendarawadana nepi ka ngagak-gak para wargi sadaya ngabarakatak gumujeng sabada ngadangu katerangan Mang Lendra. Ari Juragan Bendarawadana mah atuh memang nampi katerangan cenah urusan lamun neuseg aya oray nyamperkeun ka pakarangan mah paehan bae da kateranganna ge kitu. Aya sababaraha sato nu wenang harita keneh dipaehan di antarana oray. Kitu para wargi sadaya tapi sabalikna Mang Lendra mah boga pamanggih anu beda jeung Juragan Bendarawadana. Lain euy. Lain asa kakaraeun kaula ngadenge pamanggih sarupa kitu. Tapi teu nanaon. Eta pamanggih teh memang kudu dipikiran euy. Cek Juragan Bendarawadana para wargi anu. Tapi eta paguneman teh ku Juragan Bendarawadana ayeuna mah parantos dipopohokeun deui para wargi. Obrolan sareng Mang Lendra teh tos teu diinget-inget. Jigana nepi ka dinya bae obrolan jeung Mang Lendra tungtungna ngabuntut bangkong, teu aya cenah hal-hal anu akhirna mah bisa dipake putusan. Lantaran para wargi ari nyaatkeun rawa atawa ranca di rawa lakbok mah geus jadi tugas Juragan Bendarawadana nyaeta tugas
minangka nama kudu kitu cenah ngalaksanakeun tugas ti gubernur jenderal. Kitu diantarana para wargi anu mulya. Anya atuh ayeuna mah satuluyna anjeunna parantos marentahkeun deui sakumna kubu sangkan ngumpulkeun deui ambar rahayat. Pagawean dina nyaatkeun ranca di Rawalakbok kudu dituluykeun deui cenah. Ngana bae waktu poean kudu kumpul jumlah nu datang mungguh teu nyugemakeun pisan. Nu datangna sejamilu gotong royong nyaatkeun ranca teh para mitra teu niti saparapat-saparapatna acan. Waktu para kubu ditalek naon nu jadi sababna. Naraha diajak gotong royong nyaatkeun ranca, jawabanana ampir sarua. Waktu kubu nanya teh ka Ambarahayat. Atuh para mitra sadaya cek Ambarahayat teh ngajawab ka kubu. Cuma gimana? Teu deung ganggu kanu ngageugeus di Pulau Majeti mah kudu naon? Cek rayat urang nanggela ka kubu nanggela. Pon kitu deui rahayat urang desa sejen nu aya di kawadanaan ranca. Dalah rahayat rancah nu deukeut oge kolu nolak kana pangajakna camat ranca. Harita para mitra sadaya juragan Bendara Wadana nuju biantara atanapi nuju ngayakeun paguneman sareng camat. Nyaeta nyawalakeun perkara nu aya patula patalina jeung urusan nyaatkeun Rawalakbok teh. Lain kunaon cenah bet kalah kabeuki loba anu mugen dina milu kana gotong royong teh. Cing sugan jeung camat mah meureun, sugan jeung sugan nampi katerangan-katerangan naon nu jadi sabab musababna, naon nu jadi alesanana pangnarahayat beuki dieu teh beuki mugen. Diajak gotong royong, padahal apan gotong royong teh henteu mubah kitu bae. Dengan saukur gotong royong pamarentah apan nyayagikeun waragan, mere biaya, kanu ngilu gotong royong dibere upah sakumaha mistina. Tapi atuh mangkin dieu kalah kabeuki saeutik bae jalma nu ngilu gotong royong teh. Saur juragan Bendara Wadana rancah, harita teh para mitra sadaya tumaros ka camat. Sumuhun, rupina mah gara-gara pun lendra, bade gasalira nu nepakeun beja, pajah bangsa onom di kerajaan Pulau Majeti teh. Teu ridoeun nun, sok saupamina ranca disaatkeun kitu nu may oge. Saur camat rancah nudingkeun kalendra para mitra sadaya. Atuh ku kituna poeta keneh lendra digero ku juragan Bendara Wadana para wargi sadaya. Harita para wargi sadaya juragan Bendara Wadana harita teh tumaros deui ka camatea. Nah benar jeung camat ranca. Yen ieu hal ieu teh akibatina kalakuanana si lendra. Oh, bade kaula anu mana si lendra geus nepakeun beja pabeja-beja nu nempakeun hartina mah kahayang manehanana jeung kanyaho maneh ngan saukur manehna wungkul nu nyaho. Tah kitu tina urusan cenah kaayaan ieu warga Pulau Majeti teh danu sejen mah kabege nu nyaho. Boa ieu teh ngan ukur ngimpi manehna wungkul tuluy ditepikeun kanu sejen. Nah bener ieu teh bisi ieu mah aya hal-hal sejen anu aya patula patalina jeung mugena ambarahayat dina nggoni ngilu gotong royong. Saur juragan Bendara Wadana hayang leuwih jelas para mitra naha ieu teh akibat timang lendra atawa sanes.
Salajengna Camat Rancah teh ngajawab, yaktos. Kitu pisan gambaran. Janten hal ieu teh tos teu kena disangsikeun deui. Seueur katerangan nu nyebatkeun. Yena pun Lendra teh parantos nyaeta hartosna mah mangaruhan ambarahayat, sangkan ulah ngilu kana urusan gotong royong. Lamun ngilu kana urusan gotong royong, bisa-bisa cenah kalakuan atawa nasib Ki Ajali tumiba ka urang sararea kanu ngilu gotong royong. Kitu nu mawi oge, kitu hapunten kaula nun. Ieu teh maksade sanes jisim abdi hartosna mah ngaliarkeun tales ateu. Kitu para mitra anu mulia. Saur Camat Rancah, atuh para wargi ku ayana kitu dina poe eta keneh para mitra sadaya Lendra digero ku Juragan Bendarawadana. Mangga para wargi sadaya dongeng urang teraskeun deui carios nyambung anu judulna nyaeta Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana. Ieu dongeng para mitra sadaya nincak bagian ka 60 para wargi sadaya. Mangga urang teraskeun dongengna etang-etang hiburan bae. Harita barang Mang Lendra parantos harita teh cenah para wargi sadaya harita teh digero ku Juragan Bendarawadana. Mang Lendra harita teh cedok nyembah malah teu kungsi nyarita naon-naon. Harita Juragan Bendarawadana langsung cumarios. Lendra geus nista maja utama di semet ayeuna andika ku kaula dionclah. Teu meunang ulun kumaula deui ka kaula. Saur Juragan Bendarawadana bendu liwat saking. Di omongan sarupa kitu Mang Lendra batingah rukwe. Sanajana dina akhir nama manehanana ludeung nemalan. Para mitra sadaya, atuh dina nemalanana teh barijeng sumegruk ceuri. Da memang atuh ngilu ka Juragan Bendarawadana teh lain sakedeung-sakedeung. Jeung deui sabenerna mah Juragan Bendarawadana teh teu kolu manehna ngusir Lendra. Lantaran diiluan ku Lendra teh ti mimiti di Indramayu keneh cenah para wargi. Tapi lamun Lendra diantep bisa nimbulkeun hileud beuteuy. Bisa ngaliarkeun taleus ateu. Bisa-bisa cenah nyatu cenah rencana anu ditibankeun ka anjeunna moal bisa kalaksanakeun. Nya dina seuh-seuhana mah kapaksa Juragan Bendarawadana ngonclah Mang Lendra sangkan ulah ilu-ngilu deui di dinya. Kalayan kebek kasedih akhirna para wargi sadaya. Mang Lendra ingkah di pendopo nuturkeun indung suku ceuk paribasana bari mawa pakaian saraket awak. Sapada ditunung kudu jadi dunungan inditna ka mana eueuh nu nyaho para wargi sadaya Mang Lendra teh. Mang Lendra ngagerendeng dina hatena. Aing ka mana atuh nya aing aya nya. Ampun teuing. Nah, nasib teh kieu-kieu aing teh nya. Heueuh aing teh mertahankeun pamadegan nepi ka kieu nasib aing. Sugan teh heueuh. Juragan Bendarawadana terek nurut we kana kahayang aing. Tina dibukti nama dina seuh-seuhanana kala aing nu diusir. Beuh, nya ka mana aing anu dituju atuh nya? Nyaan aing. Bah, ieu mah terus terang we aing rek nyirnakeun heula pikir ah. Sugan jeung sugan ari di sisi talaga mah aya angin anu ngahiliwir. Nebak kana awak aing supaya teu ngarasa panas teuing. Heueuh aing rek ini we heula ka sisi talaga. Itung-itung nyirnakeun diri. Keun bae
Sok sanajan sare dina tatangkalan gena ha. Soal barang dahar kitulah. Aya bongborosan ku aing di dahar. Aya pupucukan jeung sajabananya. Ku aing di dahar naon hesena lah. Keun bae ai soal barang dahar mah. Teu majik jadi pikiran ieu. Da geuningnya aya bejana cenah jalma. Teu ngadahar sangu ge masih keneh kuat hirup. Ngadahar bangsa pupucukan bongborosan jeung sajabana. Naon we nu kapanggih nu dileuweung jeung sajabana. Keun bae aing rek nyirnakeun diri we aing mah nya. Da ngilu-ngilu ka urang lembur rek saha nu narima. Meureun narima aing ku diiluan ku aing sandeuna we baris diperdom meureun ku juragan Benarawadana. Pileuleyan we urang raja. Pileuleyan Aki Darum. Pileuleyan euy Dayat Ujer. Hampura euy. Kapaksa ieu. Kami rek ninggalkeun patempatannya. Keun bae ka mana we nu dituju? Kitu para mitra sadaya. Cek pamikir harita teh Mang Lendra. Ngan dina pamikirna Mang Lendra boga pikiran manehna rek ngadatangan nyaeta nu disebut sisi ranca teh atawa sisi talaga mun disebut talaga teh mah kitu diantarana ari tujuanana teh cenah para mitra eueuh deui hayang nyirnakeun diri lantaran ai sisi ranca sisi talaga loba tatangkalan nu ariuh jeung didinya teh cenah angin sok ngahiliwir matak seger kana awak tah eta nu dituju ku manehna mah ngan saukur sakitu. Nya we para wargi Mang Lendra muru-muru ka sisi ranca. Para mitra pamiarsa, Mang Lendra harita teh muru-muru sisi ranca. Aya paribasa jauh teu burung cunuk anggang teu burung datang. Harita geus aya di sisi ranca para mitra sadaya. Manehna atuh didinya hengah nyamperkeun ka eta patempatan teh. Bari ningali kaayaanna memang di eta patempatan memang atuh para wargi disebutkeun ieu mah ieu. Atuh sato-sato rawa di sarada kaya ning manuk oge para wargi nepi ka balaleger cenah kadenge ku manehna. Pon kitu deui sato-sato cai di sarada. Memang eta didinya ngahijina cenah para mitra sadaya sato-sato teh lamun memang eta rawa teh meureun disaatkeun santeuna we meureun kamarana tah model sato-sato kitu teh arinditna. Ngan bae para wargi sadaya atuh jauh cenah atina gambaran harita ge basa anjog ka sisi ranca di ditugas ditarungguan ku sababara urang. Harita nunang narungguan Mang Lendra katingali beungeutna kararenggelak para wargi sadaya. Beungeutna kararenggelak katingalina oge. Awakna jarangkung badag jaluhuyung cenah para wargi. Galade luhur teh lain bobodoan. Malah mah para wargi pangawakan matak pikasieun ningali sepir ge nepi ka beberhilan. Maranehna nungguan Mang Lendra bari harita teh para mitra nulak cangkeng sagala rupa. Saha atuh sabenerna para wargi ieu nu narungguan Mang Lendra bari narulak cangkeng jiga nu keheuleunaker jiga nu ngewaunaker ka Mang Lendra teh. Barang Mang Lendra datang harita keneh oge langsung disambut. Ngan lain disambut cenah ku kayan somea, lain disambut di uah aeh, tapi disambutna ku kang ngewa anu luar biasa. Waktosna CF saha ieu para mitra.